Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda, dina pangajaran kadua nyaeta hirup rukun sauyunan. Kumaha kabarna hidup sadayana? Alhamdulillah aya dina kaayaan sehat walafiat. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sate acan dikawitan diajar supados ilmu urang barokah tur manfaat. Hayu urang ngadoa heula kanu kawasa, sangkan urang dipaparin kamudahan dina diajar. Mangga urang kawitan wae ngadoa dikawitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar-rahimin. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah urang sadayana parantos ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa urang dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pangajaran nu ku urang bade dipedar dina dangat ayeuna nyaeta dina KD 3.2 nyaeta memahami teks argumentasi tentang persatuan dalam perbedaan melalui kegiatan mengamati gambar sareng tayangan video. Anu kadua nyaeta dina KD 4.2 menyajikan isi teks argumentasi tentang persatuan dalam perbedaan baik secara lisan maupun tulisan. Anu tujuan pembelajaranana nyaeta setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat memahami teks argumentasi tentang persatuan dalam perbedaan melalui kegiatan mengamati gambar dan tayangan video, serta dapat menyajikan teks argumentasi tentang persatuan dalam perbedaan baik secara lisan maupun tulis. Eta panginten tujuan pembelajaran anak. Saatos urang terang tujuan anak, yuk urang kawitan wae kagiatan urang nyaeta siapkeun buku midadamina sareng alat tulisna nya. Parantos siap sadayana? Alhamdulillah. Kagiatan nu kahiji nyaeta aya dina halaman 16. Mangga ku hideuk buka di halaman 16 nyaeta maca karangan argumentasi. Anu judulna pencak silat. Pencak silat atawa pencak teh seni bela diri tradisional nu asalna di Indonesia. Di Indonesia ieu pencak teh hirup di suku bangsana di antarana bae di Minang, Sunda, Jawa, jeung Bali. Salian ti di Indonesia, ieu seni bela diri teh nyampak jeung hirup oge di Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina Selatan, jeung Thailand. Malah di Vietnam oge ayeuna mah aya pencak. Sabada diwanohkeun ku jawara-jawara pencak di Indonesia. Pencak ngandung 4 aspek nyaeta mental, spiritual, seni budaya, olahraga, jeung bela diri. Jentrena mah kieu nu diajar pencak ku guruna sok diajarkeun kumaha carana ngandalikeun emosi, ngalatih kasabaran jeung tahapan-tahapan sejenna. Nu diajar pencak ge utamana di tatar Sunda diajar kaendahan gerakan nu disebut kembang. Urang Sunda atawa suku bangsa sejenna upami mintonkeun pencak sok dibarengan ku wirahma lagu. Di tatar Sunda mah matak sok disebut kendang pencak.
da dipiri ku kendang jeung terompetna. Nu diajar penca ngalakukeun olahraga lantaran dina penca aya gerakan nu puguh entep sirihna. Nepi kanu menca perlu tanaga jeung ngaluarkeun karinget. Nu pamungkas nu diajar penca tangtuna boga maksud pikeun mertahankeun dirina tina sagala bahaya. Penca alat dina ngabeungkeut rasa duduluran sangkan guyub di Nusantara. Diajar penca lain pikeun neangan satru kabuyutan, tapi pikeun nepangkeun kanyaah kasasama, nepakeun kanyaah kasasama. Salianti eta nya pikeun kasehatan, kaendahan jeung pertahanan diri. Ieu bacaan disarungsum tina sawatara sumber ku Cietireti Isnendes. Saparantosna hidep maca bacaan karangan argumentasi di luhur, hidep nincak kana langkah nu kadua nyaeta ngajawab pananya. Pek ku hidep jawab eta pananya di dieu aya 7 pertanyaan anu bakal ku hidep kedah dijawab. Kanggo jawabanana aya dina bacaan anu ku hidep tadi parantos dibaca. Anu salajengna nyaeta kagiatan hidep nyaeta ngeusian pancen. Ieu pancen atanapi tugas nya aya 3. Pancen kahiji nyaeta cing tataan gambar di handap ieu di Indonesia penca aya dina wewengkon mana bae. Naon nya ngaranna di wewengkon eta teh. Mangga ku hidep eta titenan eta gambar nya. Anu salajengna pancen kadua. Pancen kadua nyaeta tengetan ieu gambar nu patali jeung penca Sunda. Ieu aya dina halaman 18 sareng 18. Sok ku hidep titenan nya anu patali sareng penca Sunda nya. Saparantosna hidep rengse pancen kadua ku hidep aya tugas deui kanggo hidep nyaeta pancen katilu. Nyaeta anu mana pancen katilu nyaeta eusian ku kecap nu disadiakeun di gigir. Jadi kecapna geus aya di gigir, ku hidep tinggal diasupkeun kana nomor kahiji dugi ka nomor 10. Ku hidep kerjakeun dina buku nya nu kahiji tadi jawabananya, anu kadua nyaeta pancen kahiji, pancen kadua sareng pancen katilu nya. Saparantosna rengse tiasa dikintunkeun ka ibu ngalangkungan WA atanapi Google Classroom. Mangga diantos tugasna, panginten hidep selamat bekerja, selamat mancen tugas di bumi masing-masing. Urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang aya salalawasna dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng sadayana urang tekeng hilap hidup sadayana jaga 5M nya. Demi kesehatan urang sadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.